kita sangan jeung ngapoe teh ulin jeung ulin di masa geula teh gablek cenah aing mana itu boga salah kita paribasa wayah kita sangan jeung atau kemana sia rasakeun balik aing ngerti mana awas rasakeun mun ikut balik kudu manusia teh nya boga teh ieu di imah ngan jeung aing sok lieur aya teh heran aing lain kudu barang siar lah mantau ke mana coba geura ti kawin ti ka ayeuna kudu kayak manusia teh nya rudet teh tah nih cenah dirinya sia teh nah itu teh pararugu wae teh nya hayo we maneh mah geus di mana atuh nya biasa geus udah gladong kan cek aing oge di imah teh naon asangan kitu we udah kitu naon teh kudu kumaha atuh udah usaha coba geura barang siar barang tangan ulah hese aya nu ngajak kita balik mana yang hayang barang daang hayang aing apa apa gablek sangu-sangu acan aduh cek aing ge naon bangsak we atuh nganyuk nyamong aing mah mong teh aing mampun aing mah nganyuk kita nganyuk mayarna rek kembali kumaha dibere duit pego ka mana pun atuh pego nu sak minggu kana boros minimal nya teh boros minggu naon ieu teh cenah baik wanita aing menasib lain tuh sia naon maneh sabodo sia agak tuh barang siar sia barang siar kada kudu isu kayak gini bak ieu teh barang kene atuh akang marek kumaha naon geus jam 3 isukan we tuh isukan we isukan tenang nyawa aya lah beas mah karung ku aing karung ang meureun unggal poe tah sangan kudu daang da kudu moho aduh sia teh kudu lain ti kalian coba ku kawat sia teh hayang kos mana hayang musim jual barang siar lah sabodo kayak barang siar barang siar ini dasar salah aing ngadasar salaki ngadal ngalado gue unggal poe dasar leuweung mun teu hayang barang daang mah di imah hayo we kitu jelema teh nya hari geus dibere duit cenah 150.000 beak jeung beak we tah mah da bangunan teh pake bali beas lain naon pake lipan bauna teh manusia kitu mah barusan aing da situ aing teh ngelayan kitu oh aing dasar buku sakit mana nak makan begitu lipan kitu rasakeun sia engke ku aing berdaang bang awas